Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya embe, nah dari Sarem Singkuring ya. Ini kebetulan saya lagi ada di Kampung Cisurada ya. Ya masih termasuk daerah Tasik. Suasana yang begitu indah, suasana yang begitu sangat adem. Ini sangat terasa udara pegunungan ya. Ini kebetulan Baraya embe nih. Eh, Matahari belum kelihatan cerah karena masih tertutup awan, karena si awan itu menyingkah, masih betah. Aduh, suasananya sangat ya masih apa namanya itulah, masih terasa kesejukannya, udaranya juga jauh dari polusi ya, jauh dari polusi ya yang mengakibatkan kita apa namanya pilek kalau zaman sekarang mah ya. Baraya Embe ya, biar tahu suasana apa jadi penduduk dari sini. Yuk kita lihat para penduduk yang lagi beraktivitas kesehari-hariannya penduduk dari Kampung Cisurada. Ayo ah, Baraya Embe ya. Aduh, udara segar pisan kieu ya. Hawana ge. Ieu katingal pemirsa ya. Tinggal ya pucuk daun sampe ya. Daun sampe tah anu keur meujeunna cuma mot kieu ya. Sebenarnya mah pemirsa itu upami terang mah itu ngandung vitamin vitamin C nya itu nya salah saya hijina vitamin C teh ke ngalengitkeun kepala remaja pangpana mah anu ieu na anu gaduh jarawat awa plek hitam tiasa aku ieu tiasa dinon tiasa nuang ieu anu gaduh plek hitam tiasa digesekeun alhamdulillah lah kayaknya 2 kali gagagaro atuh ayo mirsa. Tuh pemirsa ya di zaman kewaring mah masih kena arang langkanya jadi arang langka oge gitu kan biasanya dibuat mah ku arit tapi emang ya kene anu make etem anu make kene etem jadi secara lamun cek bahas lagi nama masih kene manual banget pang nama tuh jadi teh aya anu kange bajak sawata kan aya nama geus zaman tekak no traktor atau baheula mah ku garumuning nama nya masih kene di pacul kene gitu. Kita Pak kampung naon namina teh? Cisurada. Cisuradanya. Kecamatan mana? Eta Sawu. Oh, Salawunya. Kabupaten Tasik. Baraya embe nu tinggal tuh tinggalnya katinggal di ketebihan tuh aya ieu aya curug teh teh nu disebut curug Cisarua sumber cairna teh tidinya Baraya embe nah, sumber cairna teh bisa ngahirupkeun kasadayana didinya sumber cairna teh katinggal pemirsa ya eta Baraya embe cairna bodas inun bersih gitu kan wah lamun pake mani masnya segar weh kayak ke tengah poe iba kanu kitu aduh segar pisan tinggal Bapak pernah barako tuh. tuh bapak-bapak nuju ngabarako masih keneh tuh nya Baraya embe tinggal masyarakat anu dambal nage masih kena kumanual kene ngange pacul tacan aya muning tacan komo zaman ini modern mah ku ngange traktornya can masih kena manual banget gitu tapi hasil tatanena sangat puas gitunya ketinggal tuh dijumpukan gitu terepi buatan sedek degi teh duka kayaan penginten jalan ieu nasi tempatna kieu mun meskina rumpil tapi endah lah resep ketinggalna ya ya Baraya embe ya urang ngajugjuk anu di Daramal tuh urang nanya-nanya tentang sekitar tempat ieu itu urang ningal-ningal we urang ngarobrol urang nanya ayo ah suasana buruan ya
Tapi ketinggalan balong, sayana bersih, saya kok kotornya, kamu cek bahasa kira masih higienis. Sayana curcor ya, ayah sebutkan usum hiji usum halodoge, can pernah saat kuping mah. Dimana usum halodo, ngomong kan tanah yang hiji mahnya, halodoge cenah can pernah saat di dia mah. Ketinggal tuh, daya disebut, naonnya itu lokal. Pacilingan, pacilingan atau tempat bersih. Tuh, laukna arageng yang ketinggal tah. Resep singgal dibeg ya. Wah, tempat ayunan budak atuh. Tempat ayun-ayunan. Naon teh? Naon berat badana? Bisa sakintal ge. Bisa sakintal ge. Ngan potong eta meureun. Nemean urang teh leuh anu disebut naon teh mopok galang gitu nya. Anu dipopokan teh ieu teh disebut teh paribasa mopokan galang. Anu saatos dipanen meureunnya. Terus dipopokan deui karena bade dipelakan deui anu disebut tanur teh pami ieu baraya embe tah. Wah tinggal pemandanganna saya pisan tuh aduh. Pemancar katinggal. Eta teh gunung naon namina teh nya? Gunung Cikuray nya, Gunung Cikuray. Garut, letakna di daerah Garut. Eta teh disebut Gunung Cikuray. Tah dinya seueur anu camping-camping atawa anu nya anu udara segar tah, seueur darinya tah. Pina mah padon poe ge nya tah can lungsur eta. Siana mah padon poe tah can lungsur, percaya betaheun siana mah. Awan can nyingkah ieu teh. Oh, apa tuh? ketinggal murang kali tuh. Salagar gitu. Ah, dadah. Balik ka mana, Neng? Hai. Tunuh dedengan teh. Nah, tunuh kalah kadinya atuh. Oh, kacurug. Oh, kacurug. Kacurug. Eta pemirsa ya. Ari kukupengan teh ngajurung. Ayo depan. Saurna mah cara bade kacurug Cisarua teh gitu nya. Tuh itu tuh. Ketinggal minta tuh bodasnya. Eta curugna. Eta teh ageng pisan. Si cai teh aduh. Ageng pisan. Kos tuangnya asa tuang sareng sok. Nupul cai teh. Ayo baraya. Kurang lelempangan ah. Kurang ninggalan. Da masih kena aya tempat-tempat anu raosnya. Sanes ieu seueur pisan ya. Kana nih. Capek duh. Balik ka mana ieu? Curug. Curug mana itu? Cisarua. Oh, tanya. Baraya embe geuningan ieu si Neng Garulis teh bade ka Curug Cisarua saurna teh cenah karena manfaatkeun liburan itu. Liburannya. Masa kena sekolah di mana sekolahna ya? PGRI. PGRI tuh ningan. Oh, resep negara Garulis kieu ieu alah Gusti. Kami teh maranten. Di mana eta kawi teh? Sukasari. Sukasari. Sarina Adi Amil sanes. Oh, nami ieu nami lemur. Sukasari namina teh. Oh. Tah patak Neng mending keneh nganami mah ngene sari loba nu suka. Beda jeung si Arif si eta mah. Minjem ge tara mayar. Nya sok atuh Neng lah. Nya, nuhun ieu tos diganggu ku abdi. Dukungan we heula nya. Channel naon MB-nya. MB Baraya, Baraya MB-nya. Kata-katana we kitu nya. Sok, kumaha? Amin. Saya diatur ini kan kumaha? Baraya MB, kumaha? MB official. MB official. Sok. Mudah-mudahan sukses gitu. Nah, gitu. So. MB official mudah-mudahan sukses. Amin. Nu Nengnya. Nuhun geulis. Aduh, Gusti. Bae yang ngiluturkeun asina. Yang nuturkeun geulisna ieu. Nuhun nya. Mangga atuh nuhun Neng geulis. Sing salamet. Tuh. Tuh, ku saromeahna nya. Ku saromeahna. Aya urang lemur mah naon kitu nya aya bahasa. Tetak ramai etika teh diarange somea. PGRI kitu bi teh poho dia atuh ditetanya deui.
Sadayana. Salebak tuh kayaknya sadayana utamina makan aya bahasa di lemur aya bahasa da pendudukna ge masyarakat teh diunggahan ku abdi teh aya paribasa geksor teh ya. Gek diuk sor nyuguhan Iya. eta lah di kampung Di mah kampung. itu masih kene aya teu napsi-napsi gitu. Jeung ramahnya si jadi kumanya si jalmina teh ramah gitu. Kaoseur. Raosen jadi ka urang lagi henteu asa-asa teu era gitu. Ka bumi heula, ka bumi heula alah. Jadi naon oge jalmi mah kumaha tempatna kieu jalmi lagi pasti bakal kieu gitu. Ta eta lah Karulis. keur mah gareulis saromea deh. Nemewe pan budak budak Tebihnya di Sukasari ka ditu. wah tebih ka ti Sukasari bade ka ditu tuh bade ka mana? Bade ka Curug Cisarua tuh. Curug Kauninga tuh kali ditu. Heeh, tu lempengan daun teh pina teh nya. Hanya don hanya. Heeh, daun hanya eta Teu kabayang atuh da tebihna oge tapi aku resep marudang kali kitu mah. nya. Duh Gusti nu Agung bari babakalan teh nya. Bakalan. Babakalan warung atuh di ditu mah. Aya. Tapi aduh